pihatur ka pamirsa wilujeng petepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda. Carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-18 kitunya. Kumaha pemirsa sadayana dararamang, syukur alhamdulillah upami daramang mah Mang Ege oge saparkanca ayeuna aya dina sehat walafiat. Alhamdulillahnya urang tiasa riung mung pulung deui bengkok ngaronyok deui tangtosna teh. Kukituna ka pamirsa tong hilap disuhunkeun dukunganana nya subscribe-na atanapi like sareng komentarna kitu tah. Sareng tong hilap toger we sakedik we nya tombol loncengna kitu. Supados pamirsa tiasa teras ngupdate atanapi nonton video-video carita Sunda anu baris ku Mang di pedahar anu saterasna tangtosna teh. Tong nyang kolong teuing kana waktos mangga urang pedaroe lah carita Sunda nyaeta carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-18. Mangga urang ngamimitian. Asaku genah ya ngareureuhkeun ka capek balas lempangan jauh ya katiup angin anu ngahiliwir kieu ya di hadapeun rindangna tatangkalan enteh asa wararaas pisan euy syukur-syukur lamun dipanggihkeun jeung Kang Samran ya ngan ieu dewek anu saha nya datangna heulaanan ye. Dah kajian ku kumaha ge kudu nyiarjeung panyecengan ye. Kudu manggihan sesepuh urang dieu lah. Susuganan we kitu. Ari tah mah geus aya jeung panyecengan sapoe dua poe mah hitung-hitung maluruh Kang Samran we gitu dah. Sugan we geus aya di dieu gitu. Kayak gitu nu rendang-rendang ka dieu sahanya lah. Patugas sigana mah euy, pagawe di kebun. Anu keur ngontrol sigana mah meureunan tah. Ya eta mah rada gagah euy. Rada luis. Keun arek ditungguan we lah, kudu we dieu. Saha tanu keur ulang jetul di handapeun tangkalan tehnya. Bersiga-siga lain orang dia eta mah. Siga rek disampeurkeun. Kisilah keur nanaon ieu nya? Punten ye. Nuju ngareureuh we ye, ngareureuhkeun ka capek. Sigana mah raoseun ye, Kang. Berulang jentul di hadapan tangkalan teh. Punten ari Akang anu di mana jeung rek ka mana ieu? Oh gitu. Ari sim kuring mah nya patugas di dieu. Patugas di kebun. Nya mun istilah cek bahasa batur teh mah bagian keamanan gitu. Jeung ari asli nama kuring oge urang jauh lain urang dieu. Ari asli nama anu ti Kampung Muroy. Di Kampung Muroy. Ari kisilah. Nu ti mana jeung tujuan rek ka mana? Ari tujuan sim kuring mah nyaeta
rek ngahaja we ka dieu ka lembur Cihaur. Ya rek neangan pundulur sugan we akang apal kana ngaranna kana pundulur siang kuring anu menuju di tiangan ku kuring. Saha teh ya sugan? Mun teu salah mah ngaranna teh Samran. Samran. Oh, nya aya. Kabeneran manehna teh geus jadi tukang kuli metik teh di dieu mun teu salah mah geus rek saminggu. Aya Kang. Mohon aya. Dah. Ayana di mana? Kabeneran manehna teh keur digawe tuh di belah barat. Keur nyore biasa. Ari kisilah saha ngaran sugan? Ampur aja, eta mah urang geus nyaho ngaran kan tambah wano, tambah loma. Ari ngaran sim kuring mah sebut we lah Koncleng. Koncleng? Mohon. Nah si geno reuwas ngaran Koncleng. Nah rada aneh gitu ngaran Koncleng. Ieu mah sudah dari sono na. Pun bapak sareng pun ma sakoncleng-konclengna, koncleng surancleng. Oh, ari masalah ngaran mah teu naon-naon atuh. Hang Koncleng. Punten ari Akang saha sugan ngaran? Ari kuring mah anu katelah ngaranna teh Sakod. Kang Sakod. Kang Sakod Surakod hayang diakod. Nah, sok itu ari Koncleng mah. Ngan sasakod-sakodna itu. Hatur nuhun Kang Sakod. Kan urang ari tos terang ngaran jeung nami mah. Tambah loma we lah gitu. Punten we ye. Pun Koncleng bade naros deui. Oh, mangga. Naros naon jang Koncleng? Ari Kang Samran dulur kuring eta sakira-kirana ada cicingna dinu saha, merenahna dinu saha sugan. Oh, kaleresan anjeunna teh cicingna dirorompok sesepuh kurang dieu. Nyata Abah Samit. Uluh. Di rorompokna Abah Samit. Sumohon. Nyata tokoh lembur urang dieu kitu tah. Hatur nuhun ari kitu mah. Hatur nuhun Kang Sakod. Duh. Pangaruh we urang ditepangkeun di dieu. Hampura we jang Koncleng yeuh. Kuring teu bisa lila-lila yeuh ngajak ngobrol. Ya memang kudu ngontrol ieu kebon kitu tah. Hatur nuhun Kang. Jeung punten ya abdi bade amanat ka Akang. Lamun pendak jeung dulur kuring nyata Samran pangwartoskeun we. Papanggih we kitu jeung nu ngaran Koncleng. Tah ukituna hatur nuhun ka Kang Sakod kitu tah. Anu parontos masihan keterangan rehna Kang Samran aya di dieu. Oh, mohon. Pasti ku Akang rek disampaikan lah. Disampaikan pasti. Tah ayeuna tujuan jang Koncleng rek ka mana? Ya, rek reureuh we heulana di dieu ngan paling oge rek ka lembur ka ditu rek milarian rorompokna Abah saha tadi teh? Abah Samit. Oh eta mohon. Tah lamun rek milarian rompokna Abah Samit
gampil ayana di payuneun musola pokona mah. Eta atur nuhun atuh Kang Syakut. Nya Jang ditinggal heula nya. Oh akang ya muhun mangga atur nuhun Kang. Ya kadalah di mana we ari milik mah euy. Teu hese neangan geuninganan. Leuh. Nya dasar geus kudu dipanggihkeun we ieu. Atur nuhun Gusti. Sing horeng teu harares ari neangan baraya nya geus dikudukeun mah. Tinggal nungguan we lah uing. Moga-moga wah bisa panggih dina sore ieu keneh lah. Geus sono laenan ieu kana Kang Samran ieu. Bari jeung memang aya obrolkeun deui ieu. Anu penting pisan masalah kepribadian gitu tah. Leuh. Eulah. Dek kalembur heula ah. Rek neangan imahna Abah Samit. Sugan we anjeunna teh aya di imahna. Heulah, istirahat geus cukup ya. Rada ngemplong ya hate. Geus panggil raratan Kang Samran ya. Geus hampir jam 5 ya. Nyore lumayan bebenangan ya sore ya. Mun teu salah ya bebenangan menang 15 kilo lah lumayan. Ngeun ieu we ya. Kudu merek anu mungutan ya. 2,5 kilo kan lumayan lah. Kesang dewek kadahar ku batur. Kudu kumaha ye nya. Nah dilawan we kitu ku dewek tanapi kumaha. Ari dilawan bisa kumahaeun. Ya dewek teu bisa nanaon. Tapi lalaunan we rek diajak ngobrol lah. Anu bager ka dewek kan ukur Kang Sakod ya. Anu lain-lain nama mun ku sarinis kudu kumaha ye nya. Terus terang teu ngeunah ye. Hasil sutak seutik dipungut. Nah aya aturan di dia bet kieu-kieu teuing nya. Siga nama ye dunungan mah canyahuun mun lamun kayaan seperti kieu ye. Bener-bener mah pia ieu mah ye. Geus datang tuh anu nek mungutan ye. Anu nek mentan. Kudu kumaha ye geus kieu ye. Oi, Bran. Komaya geus disiapan yeuh. Menang sabaraha kilo? Kebenaran Kang. Dina sore ieu mah menang 15 kilo. Berarti maneh kudu setor ka dieu 2,5 kilo. Pan tadi pan keur basa isuk tos Kang. Setengah hari tadi kan. Tadi abdi kan masihan 3 kilo kan menang sabaraha tadi teh. Anu isuknya isuk, anu nyorenya nyore. Naha bet kabina-bina teuing nya. Nanti salah ya aturan seperti kieu Kang. Sanu nyalahkeun. Teu aya nu nyalahkeun. Isuknya isuk, lamun nyorenya bagian sore lain deui. Geus buru geura
geura pisahkeun lainan bisi kebudak datang ke manor besar ka dina kukumahan maneh. Ah, Kang. Dek masa lebar yeuh. Menang hese capek kudu dibikeunan. Isuk sore kudu mere dah. Cik atuh lamun sakalinya sakali bae sapoe mah. Lamun nyore mah wayahna we lah bere kaluluasan ongkoh. Ulah kudu mere deui. Ay. Ieu maneh di dieu anyar keneh yeuh. Jelema anyar. Ulah coba-coba ngatur kana naon-naon anu geus jadi pelaturan di dieu. Ulah sok sampe ngabantah kitu yeuh. Ari kuring mah Kang lain ngabantah sabenerna mah. Ngan ukur nanya nya ieu aturan seperti kieu isuk kudu sore kudu Nanya. Lamun sakirana maneh berante naik mere bagian nyore ya rasakeun bae ke akibatna. Lamun kayan seperti kieu maneh kanyawan ku manur besar komo ku Kang Dudung mangke lah tukang pukul urang dieu. Ieu mah kieu bae Kang. Kuring mah geus cukup lah bagian isuk bae merena nya nyore mah geus lah. Wayahna bae ya kada bebeuna ge ngan 15 kilo. Bari jeung kuring mah kan metikna ge anyar keneh lah. Can pati bisa. Naon hese na ngan ukur tinggal metik. Ngatik teu bisa sagala eta bebeunangan 15 kilo. Geus wayahna ieu mah geus pisahkeun lah, lainan bisa datang manur besar. Maneh engke kena dicarekan ya uring ke kena benturan nek kumahan yeuh. Wayahna ah ulah kitu. Ieu mah kieu bae lah Kang. Moal lah. Kuring mah moal geura mere lah poe ieu mah bagian sore mah. Gampang lah isukan lah. Ay. Nya moal mere. Ah, moal. Wayahna ieu. Lamun maneh hayang salamet, lamun maneh hayang manjang digawe di dieu. Turutkeun ka hayang mandor besar. Turutkeun ka hayang Kang Dudung. Kami gengen ukur ngajalankeun tugas yeuh. Lamun maneh teu mere berarti teu karunya ke kami. Lamun akang maksa berarti teu karunya ka tukang kuli. Ai sok malik-malikeun. Geus beh, geura ka dieu yeuh. Segera di kilo, geura pisahkeun yeuh lainan bisi kabudak ge. Mandor besar lah, ulah sok itu. Lah Kang cara rape lah. Moal we lah kumaha isukan bengke. Maneh geus mulai cucungah ieu nya. Uli metik kabehan ge di dieu nu ngabantah. Tapi nah, ilaing mah sok ngabantah. Dasar mah jelema anyar di dieu. Teu anyar teu heubeul Kang. Aya ieu mah kan kuring mah mempertahankeun hak lah. Hak kuring ieu mah hak samran. Rek mere atuh hak samran, rek teudeuk itu hak samran. Bari jeung ieu pan kesang samran. Nya moal mere. Cek kuring moal lah. Ingetkeun nya. Kunya ne. Lamun teu deuk mere mah dina sore ieu. Ngeun ingetkeun awas akibat nang kena bakal datang. Kuring lain ku teu wani lah. Ka maneh samran. Ngeun kuring endung riributan lah. Atuh memang ka lamun wani mah heueuh we geura. Nah, kuring sieun kitu kana Kang henteu ah. Ieu mah ngabela hak kuring. Rek mere atuh terserah kuring, rek henteu terserah kuring. Tanagana oge tanaga kuring nah Kang masuk. Geus. Loba omong wae lah.
lamun teu dek mere bagus dilaporkeun sia ka mandor besar. Heug wae atuh rek dilaporkeun mah. Sangeunahna bae lah. Moal lah. Ku dewek moal dibere lah. Keur naon geus isuk bae ge geus mah nya nyorek kudu mere deui. Eueuh ti ditu nah atuh. Sapoe 2 kali mah atuh waduh kumaha nya. Tapi bisa kumahaeun keng lah lamun geus padu harapan jeung mandor besar ye. Alah, kumang kewe lah urusan malah. Kagok lah. Laju nama kumambehna bae lah. Nah, sahabat kabina-bina teuing jeung anehna ieu tukang kuli metik eueuh wani hiji ge nya. Nah kumaha kitu dewek masa panasaran. Nah sakumaha bengisna sakumaha galakna ieu mandor Nurman ieu jeung nu ngaran Dudung. Tapi ieu mah geus 2 poe ieu teu ningali nya. Teu aya ngolemar ka bala dieu. Nah keur gilir kitu tapi keur ka mana? Wah paduli teuing lah. Hayang nyawe lah kumaha tak-tak maranehna. Wah batur-batur ieu urang mungutan dina sore ieu geus lumayan loba. Ngan aya ieu karyawan anyar anu bangkelang. Ay saha? Mane apal henteu sakod? Oh saha? Ya anu anyar saha? Da anu anyar mah mun teu salah mah Samran tah. Nya, nah kunaon kitu? Waduh. Ngabantah euy teu mere. Waduh, kumaha nya? Tapi keun we lah. Keun we heulanan. Dasarna ge anu anyar mah ulah sok digareuwahkeun teuing heulanan. Wajar we heulanan teu mere sakali-sakalieun mah. Orang kudu ngamaklum lah. Teu bisa dimaklum gitu kon. Orang teh nu bahaya jeung cilaka mah lain naon. Ya aya masalah eta mah lah. Urang tutupi we heulaanan nyantong terus terang teuing. Ya setorkeun sakumaha penghasilan anu geus aya wae lah. Keun we si A si B na anu teu mere mah urang ulah sok salapor-laporkeunana lah wah. Saeutik-eutikeun mah urang kudu bisa ngabelaan ieu ka nu leutik. Ulah kitu ah. Sakod mana dong nu mihak? Ah, ari mihak mah henteu. Ngan lah dewek kan ilu ngarasakeun. Geus maneh ulah tegang teuing lah. Ulah maksa teuing ka anak buah, ka tukang kuli metik. Kudu aya rasa karunya we lah. Biasa we urang. Ari masalah eta mah nu penting urang ka atasan urang ulah henteu teuing wae. Adapun masalah teu mere eta tukang kuli metik nya ulah maksa teuing urang lah. Ajeun kukumaha ge urang kudu aya toleransina. Bener maneh masih ganu mihak kod. Siga nu mihak maneh mah ye. Ajeun kukumaha ge. Ulah kitu ah. Lain dewek malen mihak. Teu dewek mah teu mihak teu naon terus terang bae. Ngan wayahna maneh ge kudu aya rasa toleransi lah. Ulah kitu ulah rasa teuing urang ulah asa umaing teuing urang. Ya ari keur dihareupeun atasan mah biasa bae urang. Ari keur eueuh mah wayahna wae urang. Kudu aya rasa karunya ka tukang kuli metik. Ajeun kukumaha ge sarua bae pan manehna keur kuli nya urang keur kuli. Lamun nenggel ka diri urang meureunan dikitu-kitulah
Ya meureun maneh ge moal narima lah hal seperti itu. Komo bari jeung isu kudu mere, nyore kudu mere. Kod. Maneh mah bener sih nu mihak euy. Tapi teu nanaon lah, keun we lah. Dina balenan ieu mah nek diturut ku dewek omongan maneh. Teu nanaon ari kitu mah, heug lah. Dihenteu-henteu ge kan maneh di dia komandana lah. Ya dewek pangan ukur bawahan maneh. Nah nu mantak eta. Orang arek keur dihareupeun atasan urang mah biasa bae lah. Doang nu heueuh, doang nu nya. Tapi wayahna urang kudu aya rasa karunya lah ka tukang kuli metik. Ulah meres teuing ih. Ya sabenerna mah nyugihkeun maraneh, nguntungkeun maranehna. Urang mah nu ukur sabungkuseun cek paribasana lah. Kadang-kadang teu acan. Lah ai pelebadinya nama. Keun sia kod. Lambat laun sia dilaporkeun ku aing lah ka manur besar. Nah, siga nonek mihak yeuh si sakod. Keun teuing manehna lah. Jadi komandana manehna supaya dicoplokan lah, supaya turun deui, canu nyaho ke diganti ku aing. Lah. Keun aing nek pura-pura hadewe heulaanan. Nya ya urang kudu aya rasa toleransi jeung urang ge kudu mikir deui yeuh. Lamun urang dikeuseuh-keuseuh dipasak-paksa bari jeung kayan urang capek. Moal hade dulhak. Sabab maneh ge dul lamun sakirana dipaksa kudu isuk mere, sore mere, sakumaha penghasilan jeung pendapatan urang. Asa bisa kumahaeun coba bayangkeun. Lamun bebeunangan maneh 30 kilo kira-kirana. Pan meureunnan geus 6 kilo tah. Isuk jeung sore. Sih. Dewek ge ngarti pelebadinya nama. Kod. Geus lah. Ai memang ceuk maneh kudu kitu mah ya dewek nurutkeun wae. Lah urang kudu aya rasa karunyaan ongkoh ka tukang kuli metik. Lamun tukang kuli metik kalalabur ti dieu, nah urang nek kumaha coba? Aya eta mah urusan atasan. Nyalah urang kudu bisa kaditu lah urang istilahna keur dihareupeun dunungan ya urang kumaha. Lamun keur teu aya kumaha, kan ulah leutik urang kudu kumaha. Geus lah kumaha sakod bae eta mah. Kajen ku kumaha ge. Ari uing manurutkeun bae. Ari samran di belah mana? Lul. Tuh tadi mah di Lebak tuh. Geus papariat sigana mah rek balik. Atuh dewek rek manggihan heula yeuh. Rek diobrolan kitu maksudna mah. Sangkan manehna ulah kalalanjonan teuing lainaan bisi denge ku atasan kayak karunya gitu tah. Tuh omongan ku maneh lah. Padahal mah uing mah lain rek ngomongan eta lah. Arek ngabejakeun bahwa aing geus panggih jeung dulurna nu ngaran Konceleng. Nah, maneh kala ngahuleng kod lain. Ari ngahuleng nama ya. Nah hanya batur mah marere takana pungutan ari si samran henteu nya. Heukeun lah. Doek ngobrolan. Ciga tuh. Pamirsa kaum dangu sadaya, rupina urang cekapkeun heula dugi ka dieu pedaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Konceleng dina bagian anu ka 18. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana
sareng nyuhunkeun dina sagala kakirangan anak tangtosna mangsa para kanca bari amit mundur amit mungkur wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios cag